Mana keras datang kelentang tanya di lapisan abang nyen janji mah babari sebetulnya bukti. Mang To, gimana Mang To? Biasa sing api batieun nyamuk getih belan sama beueuy. Biasa we Mang To mah. Gini inget di lembur. Di lembur Mang To timunggah oge urang mah. Bosalin. Kayaknya pasti atuh. Pan puasa teh hiji kewajiban. Ye ge nya minangkana mah keur ngabuburit. Pan sok bisi. Pan ayeuna mah sakulo baru ciga. Mencek bahasa lagi kita mah pencitraan. Contohna aing ngabuburit tara ketinggalan. Puasa tara. Tah eta. Nya Mang To, bener pisan. Atuh geus lah, tong teruskeun. Paling. Ulah. Besok Mang To, lajeng. Mut, welcome to lembur. Dimana dina foto subhanallah. Pas panggil astagfirullah. Jada bisa wae maneh. Ngabuburit ka Mapot. Di dieu wae dari di buritnya. Besok puasa maneh tan. Nya adatna ya. Sok nepi ka magrib. Nya adatna. Syukur atuh. Tapi Pot, dokter jeung bidan mah puasana tara nepi ka magrib. Pati mana maneh? Pan aya hareupeun imahna buka jam 4 sore cenah. Aduh, eta mah buka praktekna balegok. Mana ngaramponna beuteung? Bakat Pot aya puasa teh kieu. Kieu kumaha? Lapar. Nya adatna pandidinya ujianana. Tapi aya doana sangkan teh lapar. Kumaha? Wajila wabina wanakir wajid 2 sorabi 5 cai sacangkir. Anas didengekeun. Tan, basa balik kamari urang tah. Teteh balik ke mana? Tenapi terus di mana? Balik ini. Dugi kahilap. Nami tetehnya saha? Bunga A. Upami rasana ayeuna aya sanes ukur saharita ku abi diantosan di bumi geura pendakan pun bapa. Ngan urang teu apal imahna di mana? Nya urang mana? Nya urang dieu. Nya saharana? Si Bunga Dahlia. Bawa anak parete. Ieu lain potona Pot. Nya bener. Alhamdulillah. Tan, cepet. Kamana kana si tetan kolentang teh? Insyaallah
Kira, anjir, pokoknya manggilnya boleh teman. Tan. Oi, Kebenaran emang tok. Bener kumaha? Iya, aya tanyakeun. Naon? Tan, saya tinggalkan foto yang bunga ya. Imat, jika budak kena parete, tuh cek orang ge. paneh hayang ku badak ieu. Nyayang, Cilaka euy. cilaka kumaha mang tok. Iya put, bapana teh hayang boga menantu teh anu beunghar, anu boga pangkat. Pokona jalma jegud we, galak di bapana teh. Tah, tapi ka ayeuna budakna hese payuna, dasarieun atuh ku bapana. Itu. Jadi syarat teh lamun maneh hayang kasih itu kudu beunghar heula put. Pan aya kanu beunghar mah babari rek nanaon ge. Emangnya yang Bang Harta babari gitu. Hanya minimal maneh boga janji, naon gitu. Anu matak bapana percayaeun ka maneh. Nya pan ayeuna mah nu boga kahayang teh ngutamakeun janji lain bukti. Lamun teu kabuktian kumaha? Hanya janji we terus sampai ke orang jangan-jangan. Janji manusia nu kumaha dina zaman ayeuna nu bisa dipercaya. Iwal teu janji Allah. Da dokter oge teu janji lamun nginum obat langsung HD. Guru teu janji lamun kuliah bakal sukses. Tapi Allah berjanji, perbaiki salatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Tah, gitu cek keterangan oge. Tah, nya bener put. Matakna salat engto ulah goden teh. Gagah. Jadi rencana maneh kumaha ayeuna put? Ya, urang antri Sukantan. Ya urang teh apal di mana kumaha? Daek teu. Nya hayu we urang mah. Kumaha mang tok? Rek milu. Moal. Sekolot kieu teh geus sagala ulah. Ulah naon? Nya ulah kacapean, ulah telat ngopi. Tah, sodopaning ulah we pokona mah. Tah, hiji deui nu penting. Ulah kurang duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten dupi ieu leres buminan yang bunga. Nya. Nah, iya bapana. Hilaing aya perlu naon? Nepangkeun, Pak. Abdi Geus dah teu kudu kenalan. Tengaruh aing kenalan jeung maneh mah. Naon pejabat ge hain atuh. Nges nintina wae ente rek naon ka dieu? kieu Pak abdi teh sejauh ini bade upami dipercanten mah abdi teh Hayang ka budak dewek. tahun hoyong Pak. Maneh boga naon? Hayang bogoh ka budak dewek. Abdi lumos cuman gaduh modal cinta we Pak. Hah? Cinta? Kenaon cinta? Emangnya cinta matak seubeuh? Matak bentet? Matak bisa shopping? Matak bisa meuli motor? Mobil? Tai mah? Yeuh, nu datang ukur mau motor mah teu dipalire ku dewek mah. Komo maneh ukur modal cinta rek diparaban naon? Gombalan unggal poena. Budak ora dengekeun. Mun maneh hayang ka anak dewek, syaratna kudu boga titel, jabatan. Nya goreng-gorengna tuh maneh teh boga warisan anu loba. Ieu mah TRT acan.
Dunia model kumaha rek dibikeun ka budak aing kana. Geus, ning kene balik. Tapi Pak, Geus, balik itu balik. Balik. Kumaha tadi teh? Ajemput bade ka mana? Terus urang kumaha? urang sa anu kumaha disebut urang teh naon anu diomongkeun ku bapa manehna teh bener urang mah ukur jalma sakieu ayana padahal saumpamana di dunia ieu ngan saukur aya awewe tanpa aya lalaki bakal moal aya manusia lain deui ka hareupna terus saha nu rek nyebutkeun bapa manehna teh hiji menak terus saha nu rek nyebutkeun bapa manehna pangbeungharna lamun kabeh manusia dilahirkeun jadi jalma beunghar padahal naon aya dina diri manusia teh kabeh ge ukur titipan nepi ka teu eraeun bapa manehna mamerkeun titipan nu lain milikna